Lain dipikir-pikir, kurangnya cicing we di dia mau pindah. Tek pindah ke mana atuh ah? Geus PW di dia geunaheun tempatna. Asa kesal we di tadi cicing di dia. Cewek pindah mah ke dapur ari waktuna dahar. Ah dalila keneh atuh waktu daharna oge. Heeh, tapi teh bingung hayang dahar tapi teh jeung naon? Ah tong baralingu tong hararese dahar mah jeung doge jadi. Punya pasti we cari cing di dia. Kalau kadata mungkin bae lah. Oh kami duluan diuk di dia. Kana naon sih maranai meni barata langsung di dia teh. Ah geunaheun we di dieu mah tempatna hegar. Rek naon atuh mana pipiruan nongkrong di dieu? Kemana di tiangan dulu? Mau nongkrong di dia nih. Rek jeung naon atuh dahar teh nu benerna? Ah jeung eno gue. Ya, ari mana bikin daun gitu? Ya boki atuh emang kumaha kitu? Emang kumaha kitu teh dede lamun beuki endog. Adi dede mah dog nama teh beuki, lamun digoreng mah karek beuki. Ya urang geus sarua digoreng mah nya we di atah. Lain teh dede eta budak meuni teh daek turun-turun ka tadi ngan dipapangku we. Itu bungis berat ya teh biasa turun ke anakan. Ah gampang turun ke anakan mah teh kan dewe paluhur. Hah? Jangan keserinya. Lain. Oh, pakai lengan ya. Wow. Lain. Dipikir-pikir orang ada cicing wae di dia mau pindah. Kela. Rek pindah. Ah, tong bararingung tong hararese dahar mah jeung eno ge jadi. Gitu Lin. Emang mana bikin dog? Ya beuki atuh, emang kumaha kitu? Sorry. Ya, ayam Ayam sayur. Nya digoreng lamanya atah. Gitu Lin. jadi adi dede mah tuh jadi mana aing sama kali. Tubuh ige berat, nya asa geus turun pe anakan asa agak. Kalau kacu coy. Tubuh ige geus berat, ada ada. Ya, eta ieu serba. Ah gampang turun pi anakan. Si eta mah.